ngahablemkeun asin peda ditambah bala-bala jengkol dicoelkeun kanu sambal beuh meninik mah. Hai assalamualaikum dulur sadayana. Tah panon poe menikus moncorong teh besti tuh padahal mah eta teh isuk jam 8. Meuni jiga anu kos jam 11 geuninganan meuni moncorong. Balik balanja eta teh besti. Ari libur sakola mah jongjon geuninganan budak kisarare keneh. Tah meungpeung anu bontot encan hudang marek bubur we gegeroh nganggeus-nganggeuskeun pagawean denganan tadi mah da keur subuh teh nyeusehan heula pakaian anu biasa unggal poe mamang gunung. Sanajan libur sakola ge pagawean imah mah dan teu libur nya besti nya gegeroh teh nya sasapu teh nya nyeuseuh teh nya ngepel. Tah tadi teh sabari balanja jeung nasi goreng teh sakalian we meuli jeung deungeunna ninganan meuli jengkol saparapat mah eta teh da asa geus lila rarasaan teh can ngadahar deui jengkol ninganan. Tapi na ketang ai geus nepi mah geuninganan ceuk bapana teh ulah digorengkeun jengkol nyeun boke we ceuk bala-bala jengkol heuh hayu eta sabarian mipitan teh sabari ngopi wing teh nya. Pokona mah singkat cerita tadi teh geus ngadonan nya besti da durasina moal mahila mun dipideokeun kabeh mah. Tah tuluy teh digoreng eta meunang 2 jirangan besti alhamdulillah sakieu ge mahi ge ningan jeung 2an doang da budak mah rembungeun ningan. Da barudak mah tadi teh ditanya teh hayang mam jeung naon aa hayang jeung endog we aa mah can sugan terek jeung chicken nya alhamdulillah we duit mana mah teu. Sigana mah boseneun meureun jeung chicken we da kedeung-kedeung chicken eta mah barudak teh. Tah sanggeus nyieun bala-bala jengkol mah tuluy we ngagorengkeun asin pedana ninganan teh eta seungit pisan ngahiliwir eta teh asin peda teh. Tah tuluy we nyambel geuninganan besti menu wajib eta teh. Heueuh da kurang afdol eueuh sambal mah. Geus moal dililakeun besti erek buru we dihablemkeun ieu. Da soalna tadi teh sarapanna tibang roti doang ninganan. Jadi we jam 11 ge geus lapar eta teh. Kota ngalimet dahar jeung kitu doang gitu besti tuh teu kudu anu mewah-mewah ninganan dahar kos kieu teh masyaallah. Kotan hablem deui. Geus heulah nya sakitu besti dah.